Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Teraskeun aja uncak abdi teh ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Panangan patuhan kaki hiji. Lain gitu atau aja teh bertahan aing. Subhanallah, ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Wanana alhamdulillah. Ras takbir, ucapkan takbir, ucapkan takbir. Kepelkeun. Nah, ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha gitu. La ilaha illallah gitu. Ulangi deh. Siap. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Berapkan, ucapkan takbir, ucapkan takbir. Tarik. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. Hiji, la ilaha illallah. Sekali, la ilaha kali deui, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Tiupkeun kana panangan, usapkeun kana rarai saha nyamuk banyak ieu. Hadratul kiram kersana para alimil ulama, para juama, asatid wal asatidah. Nukusim kuring dipihormat kersana Bapak Kepala Desa kalih reng-renganana, Bapak RT, Bapak RW, BPD, LPM, jeung nu sejena moali papayan hiji-hiji sabab geus peuting. Pokona kum nu hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, remako, remati katutromeheunana, pokona kabeh anu hadir muga-mugia urang ngumpul ngeriung dina ieu saah nyumpingkeun rahmat sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal, teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa, sholawat kali salam pamuga-mugia ngocor ngagolontor ngucur ngaguluntur kajungjunan alam. Atuh cek-cek eta ucing sadeka mana di sarung atau di kaji. Aing kula bade tinggal lian di stasiun. Bieu teh aya Pak Adi atuh cemelongna. Jadi sekali deui. Mudah-mudahan orang sadayana ngumpul di dia kesempatan sholawat sareng salam. Mana? Runya tak bikin qasidah tadi ibu-ibu gerak. Cek orang masing hararideng atuh ngawur-ngawuran keusih gitu kan. Ibu-ibu ngawuran sing anak ceureuk ada. Tuh cekai murah. Bener beneran poho ieu panitia taplak meja eueuh. Siapa aing beak. Amun apa mana enggak apa masalah kita. Begitu. Para ibu sadayana ieu kursi teh halus dan menang hinyeum. Apalah. Praskeun? Deui ka mana bieu teh? Amin. Salawat sareng salam mugat-mugia tetep kajungjunan alam anu dina ieu sasi mantena diperingati kelahiranana. Jadi sorangan nganut kabeh hari euceum mengerek. Saha jenenganana saha namina buktosna Kangjeng Nabi besar Muhammad. Sok jangan mubali sok nangtung tukang kursi sok digariuk. Isi nabi teh awakna gen
Gendut mas babahi hidayah sih hidayah dengan gitu gitu aja resiko ngaji penting da iman itu sok rada edan bae aja lagi da eling aja aja nyebut edan kagok gelon oh akbar aja sebutan genut teraskeun shalawat kaduana urang dugikeun ka sahabatna ka kulawargina para sahabat malah mandar urang sing diangkeun umat mantenan nu kenging syafaat jaga di poe kiamat. Ya Allah ya Rabbal alamin. San-san diteraskeun teh dina raraga li ta'awun. Cek santri mah silih tulung silih bantos. Kemungkinan lain kemungkinan pasti dina yeung teh teu sadayana hadir urang RW sabaraha teh? RW 3 teh. Sabab naon? Aya nu gering, aya nu teu damang. Deudeuh. Disamper ke pan tadi aja hayu ka halte. Kampung halte urang raji. Bejana cenah aya Ustad Dodol. Yang aja kita tetap lakob banginten udah abdi ngaos ke wilayah Bandung di payun teh bae teu nanyakeun oge heuh kiaina lain hiji duka 3 duka 4 marawa lakobna masing-masing nya gitu ajengan kakel ajengan anu pas abdi nyempol dari juru baheula mendakeun budak mah abdi teh leutik ece keur budak leutik tah harita abdi disauran pangarsa cenah bade naon disauran engkos biasa da jalmi biasa jadi panggilan naon biasa aja itu cenah di mana salira teh Tigaru biasa jangan doma goblok ini jangan doma ayo sangus digamis jangan doma sopan guys ya nya oke di Garut teh aja aya laras nu katelah nya eta doma domanya atuh kasakalibat ajeng nyebut doma. Keun lah ieu mah babasa anak pantes siga naon oge. Astagfirullahaladzim. Siga jelema euy siga doma. Nya, hamuran ada babadugnya keun ada siga doma. Bae lah kumaha asa bahagia. Nah, aja ya. Cek abdi mah nya jangan doma, tos atuh cengkang. Di Garut ada aya tuangeun nu raos. Ya ta doa. Pas nang euy bener ah. Ning kumbang euy. Ngan nu nyawer Bang. Kaharitan kumbang. Halo, teraskeun. Resiko cicing di jalan aja. Ya, coba iklan. Bade harangkakeun sing salalaman deui tujuan. Da abdi tadi nak kade teh cerek moronang. Sudi jauh. Abdi teh urang lokasi Kadungora. Stasiun Leles. Itu diandawisna. Angkat teh abdi di ditu tadi teh ba'da isya. Ngapu we ka dieu teh alhamdulillah. Kitu abdi teh katelah pilih hoyong ninga mah. Barudak sok kadaramal atau teh naon akun mun cek barudak ayeuna mah. Cenah urang damal teh nya aduh heuh bae danong keneh aja yuswa teh abdi neme 30 genep kadeling 63 anak 90 nya istri teh 2 heuh dang makdengkeun istri teh pun bojo jeung pun anak gitu maksud mah nya bojo mah hiji demi Allah hiji ge liat aja moal beak itu pun anak panginten alhamdulillah tos 3 nu hiji menuju ngaos di pondok pesantren As-Sa'adah Limbangan dikesanakan ku anjeun atuh salajengna nu kadua neme 2 tahun nu kadua mah neme
8 tahun tanu katilu nu 2 tahun setengah keur meujeuna capetang bade angkat geuna eta nah Mas kaopat nya bade ka mana kaopat mah ngeureuyeuh teh heula bade ka mana bade ngaos jeluk peng ka deui jeruk-jeruk kumaha panitia kumaha panitia apa deh panitia jeruk amis nah itu jeruk amis gitu panitia nage tadi oge sami jeung abdi Gojali ece apal Gojali golongan jalma lintuh ningali panitiana sambutan hebat teu lila tanu teh singkat padat teu puguh gitu. Kudu kitu ari sambutan ketua panitia bagus gitu ngan kade ngumumkeun nu maot masing puguh teh aya Pak RT aya RT setelah puguh ngumumkeun nu maot gini aya warga nu maot manehna maksakeun teu belu ngumumkeun nu maot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kabayang eta tanu cari cinglit kareta saya tanu maot RT ngumumkeun parantos mulih karahmatullahi wa barakatuh deuleu eta RT ngumumkeun jelas teu ce jelas tak kali kudu bisanya kudu biasa rasa urang duakeun heula ce sakali deui dina ragali taun nu kahiji kanggo warga-wargi urang nu tebihna nu ceketna anu nuju nandangan musibah ka teu damang boh teu damang lahir oge teu damang batin urang garuakeun ku urang sing enggal diangkat alam ka teu damangna digentos ku kasehatan sakumaha buharabi hari teh dan eta teh sehat teh nikmat ageung ce 1000 hiji nu hayang ngaji ka dieu teh aya cageung awakna batina gering mung ini ngaji oge moal cenah ah bae da di imah ge kadenge aya nu kitu aya oh aku surakan aja oh anya ka barudak kumaha barudak oh ya ka budak poe maksud salat teh ngan wewet nya ah mangace sakali deui nu teu daramang mudah-mudahan sing sarehatkeun wasilah barokah aya acara malamana urang ngaos shalawat tibil qulub sasarangan mangga Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi berat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala sekali deui talika siap Allahumma sholli Allah tarikan sunat di luang sunat Allahumma sholli ala sayyidina sing tarik Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
bihi cirian anu mah. Mudah-mudahan teu daramang sing disaekeun sakali amin ya Allah ya Rabbal. Jadi pasien teu damang teh teu raos, naon ce? Teu raos. Buktikeun we. Tinggal keneh wargi teu damang teh di rumah sakit teh tah Garut ngalayan, da sok da karunya nu terima. Urang teh palang bawa ce balik ngaji hari tadi Samarang ge mawa urang teh jeruk, bade jeruk ibi geuring. Apal atunya apal. Anggur coba nu geuring atuh da sagala emmu. Hayang naon atuh? Hayang utang. Ditawaran emmu ka hayang utang geura. Abi bingung neangan ada nu dagang. Nu geuring geura sok meuli. Heug ibi teh kunaon atuh? Ieu ujang ibi teh cenah boga panyakit getih luhur. Tukang luhur. Darah? Aya di dieu darah tinggi? Allahu Akbar, sing sehat tuh. Lanongna teh gampil geuning teh pami gaduh panyawat darah tinggi. Nganggo minyak kletik atau lebih minyak sayur besok dia mau masak, aya di dapur aya? Teteh cenah salami samingon mah kana senok sasendok moal enjing. Tante ka samingon parios deui ka dokter, insyaallah moal gaduh panyawat darah tinggi. Naon sababna? Darahna leureut. Mas didengekeun ku aing gede mahnya. Coba minyak mah leueur ece. Ieu darah rek naik turun deui kolesterol mana. Ini rupa-rupa penyakit. Emang jadi terang jaga minum kopi lagi teraskan hiji nu teu darana kadua cek nu ngarantunkeun aya di dieu nu marawat aya Allah mana dengekan kita nanya teh benar aya nu marawat aya orang baca kumaha eta katingali ngaji teh ceu mah loba ku ulang-ulang berupa hutang kok bebeja ka adi atuh mau apa bayarkeun boga hutang oge tapi mudah-mudahan ece nu gara dosa betan sing kabayar hoyong duana sok Allahumma bayar kumaha ngaji orang didengekeun ku kami ampura itu nu ngarantunkeun alam dunya bil khusus guru-guru urang sadayana karuhun urang sadayana saha karuhun teh eta nini aki bao buyut jangawareng udeg-udeg kakai ciwur kacang mawur paburantak deuleun ka paburantak itu mudah-mudahan aranjeunna nu tos diparayun wa inna insyaallahu bikum lahikun urang ge bakal nutur orang kaya orang miskin raja-raja panitia Pak RT Pak RW Pak Ustad aduh kayak mangina Pak Ustad mati pus atuh euy kaajengan mah mati sopan moal dimanian ke euy ku ajengan mati sorangan sia Allahu Akbar sadaya lagi bakal maut sok sing konsentrasi da urang teh teh keur ngaos belah tukang ngaji belah ieu ngaos jadi ngaceos ayeuna sok modek ngaji modek ngaos sabari deui urang teh anu ngaring teh keur ngaji urang teh keur ngaji keur ngelmu apa jadi ngeco atuh mana kejona ge eueuh tadi aya oge di tukang bagikeun ajeuna mah liwat tong dibere cek nah hates di gohok marukan urang teuing jelema panitiana aya ada itu tanggung jawab aing mah sok ka cemare karulo mangan panitia rasakeun mun sareng tak itu Pak panitia kesana saat teh
Panon? Oh, pateteng, ha? Sing panjang Yusra pateteng? Dugi ka mana dia teh? Kesopan saya tak pateteng. Aya pateteng? Benon pateteng. Tah para ibu anu ngalantunkeun mudah-mudahan aya di alam barzahna sing dihujanan rumpul rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Da geuning aranjeunna teh butuheun dua ti urang anu masih keneh harir malah madar ka ece. Da aranjeunna teh marolong ka urang ningali ka urang sadayana. Ya, oh mangga set. Balik ke mana? Lihat. Oh, iya kalau pasar. Balik ke mana? Dari stasiun, balik ke salah sekali ngogeh lagi. Terus. Kanan, kiri. Teraskan. Turun mana cocok turun. Tak jadi jalan ka dieu teh ka dieu tah. Nah, gitu kok begitu. Jadi naon eta bieu teh? Anu marah penting anak teh ningali ka urang kan urang teh ningali ka aranjeun. Yakin teh ceuk. Kan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah kitu. Aya eta teh tos parpus teh nini aki urang teh melong ka urang dina ieu waktos. Mata ade ceuk. Aya teh ceuk. Luas. Begitu. Kudu digas atuh mah semangat ya. 5 menit deui ceuk. Bios 5 menit teh bios. Tomah. Areke sampe menit. Anu ngarantunkeun mudah-mudahan ditami rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu teh kewan kantetkeun dua nama terakhir. Nu katilu abdi dek naros sing jujur ngawalerna garaduh ca ayeuna urang kali nu sakolah. Ulah omatina balik ayeuna ieu mah teh geuna teh. Jam 11 budak sakola. Pan abdi dia teh nanya, gaduh ayeuna bodong sekolah gaduh. Cing atuh teh mikir maksud nama orang kali nu sakola nu malah santren nu karulia garaduh. Urang doakeun aranjeunna sing jadi turunan sholihin was sholihat. Biasa ngabaktikan Maha Suci ku maula kanu janten ibu ramana malah mandar jadi asbabnya bagja ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tadi aja bagja kersa ajengan peraskeun perjuangan. Ayeuna teh geus hese nengan santri teh aja. Alhamdulillah coba tadi di ngabari ka kersa guruna. Nya diwakilan ku sepuhna maparinan cendramata sugan teh manaon foto ceuk kemanggung. Ajengan di tanggal motor kemanggung. Halo, sugan teh manaon kitu tah abdi dibroget ulu foto cenah. Sing ridho ajengan da bogaan atuh ceuk tah nu kitu nu bodo dikanya mah. Geus nu kieu mah. Da jauh, leres teh. Tahan ngurus sapopoena aduh ya Allah Kang Ajengan di abdi ge sarua kitu pangkareak bebenyut malah mun karulung di bumi teh tah balik ngaji teh ribut eta teh mana dus jadi sadus panitia anak itu mahanan pohon itu mantap kami malah lamunnya anak kecil cacanakan tah ceuk sing demi nek tah ceuli iya ceuli sekali sok badak bongkar, pek dusna. Nah, itu paiman hampurannya. Sing demi Allah lagi jabi teu hayang di kardusan jabi. Ungap. Dibanding dusun aku bisa gede badak. Nah gitu. Nomor kaopat ece urang janten ibu ramana dan wajibna mah kuduna teh.
da anak teh amanah ece nu ngalahirkeun bapana anu nya kitu teh atuh nu usahana nu kudungan ditalin ke sana aja kan lain kade kumaha atuh cenah jeung ustad geus pupuh ibi mah buta hejo buta huruf meureun lagi heueuh pokona mah ibi mah bodoh katotoloh nyong teu apal tak arek dititipkeun we sing bener nitipkeun anak kade penting eta teh ya mas we muludan mah ngomongkeun kitu mah hese-hese nang anu aneh budak aja budak inventaris kurang masa depan kurang lu bisa jadi asbab cek tadinya anak bagja jeung silakan ke di akhirat ke di anak teh iya sia kadeng ente aja orang susu mayi kan aja da enak mah cacing di halte deket nang itu stasiun pun gitu para penumpang sadayana pengennya dakwah gitu aja itu udah abri oge jadi imah terasa sentak abri oge sukan ka pamajikan mama siap kopi oh penting itu minum aja nah itu cenah biasana ajengan mas susu ngawartosan ka orang kadung orang ade cek kade nitip susu teh goreng kana beuteung kade dan nu alus mah dina dada cek atuh di abdi mah bahasa Arabna teh lamun susu kana beuteung eta teh rayudun tan sok cek kolot di abdi mah kan sakene pancuran kacai tari anu kana sirahkeun da makle kucus tahe saleuheung eta teh nu di wadahan jeung wadahna teh sinkron imah wadahna di luhur kalau di wadahan ngamae ka handap digenggeureukeun bebengok nini eta mah tara kaopan nini punten cek katinggal orak cenah punten Kang Ajengan wios we da mulai nu hayangan lain mulai nu hayangan ini tinggal anjing mah rageg ayah bikin gitu di dia ini ayah sing diperkosa anjing sih baca dari ecet ini oke awewe orang harus didul harus peot aduh rugi ayeuna itu keras kan nanti kamar kita oh jangan bukan ini peot nah urang ibu ramate wajib ngadidik menjadi anak mun teu aya waktu titipkeun mengke urang puguh di akhirat tanggung jawabna budak teh ku pangeran teh teh didakwah ya maneh nasihat teh bentara salat tuh cendak inung bapak abi taranita geroang ka dieu gorowan eta inung bapana punten sok sia ka dieu ieu anak maneh moal bisa bohong aja ke di akhirat leres Gusti teu diwalah teu dididik atos dititipkeun ka kersana ajengan anak pangarsa ajengan anak di kerongan pangarsa ajengan anak Kang Nanang ka dieu da panitia mah teteh gimana Nanang ieu murid anjeun leres tadi warah nabat ke sholat abdi atas beak cengkak nyontohan nyama matahanananya nyontohan nah nges gitu mah cupar aja kewajiban alhamdulillah sing bener titip sing ben kaguru nah kade guruna oge ulah sembarangan kalau banu aneh aya mah ajengan teh kudu nu puguh sadan kailmuanana siap doakan guru-guru orang sing sarehat panjang umur barokah milik rizkina amin ya Allah ya Rabbal anu antukna naon rupihal perkara duniawiyah ukhrawiyah nu kurang diberi maksad sing dikabuli ijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala wa ala hadihi niyah wa li kulli niyatin sholihah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bu, sok
mana wilujeng para para penumpang alhamdulillah para penumpang pada menuju ke Bumina masing-masing mengasih sarana Allah wilujeng baca gambaran kayak orang di akhirat bakal ngaladri aya nu mawa kantong aya nu mawa amal kita aya nu kosong teu mawa naon semua kantong aya aya nu teu mawa naon aya ya rupi-rup kurang mudah-mudahan sing nyara anak aman dan ke mau teh urang wae nu dibawa kabeh kecuali amal naon amal urang amal soleh si soleh amal dibawa urang moal si soleh amal sakieu ngariung di dia urang sing jadi amal kasayang urang tadi ku panitia disaurkeun kersana Kang Haji Anu parantos nyodak opon nyumbang sikeun kasayanganna Pan kecil nukieu disewa sound system disewa panggung disewa nu ngaji disewa mubalik disewa aja kamu teh ngerekeun apa ke aku atuh mana ya aja mah disewa aku bukan laki-laki seburuk itu sing demi Allah nage abi bingah amarwata suta disauran bukan sana Pak Iman rencang abdi panginten di KUA wasilah nama Kang Ajengan manawi kosong waktos kaping saanu hoyong kasiltar salah silaturahmian abdi dugi kawangkit ayeuna ieu teh qobdoh karunia qodar ti Gusti alhamdulillah kadieu abdi teh maksud silaturahmi sing demi lagi moal bade ngaluluhuran kersana Kang Ajengan anak ilmu aya di salira ilmu aya di kersana ajengan sadayana di dia abi maka dia niat pada ngadongeng we gitu nah gitu ngadoa aya sepuh-sepuh atuh ngadongeng we nu tiasa da abi ama tipun guru pareu maca pareu emang gitu aja amanat pun guru abdi al-maghfurlah Allah yarham mantena tipayun alumni karesek panganten upami nu uning ngamah mantena kapungkur al-maghfurlah teh kantos di isukeun ical pujin can di karesek mantap abdi teh sieun pujin kubun guru geus diwawuhkeun nya di ditu ge kabeh ku abdi teh pinahkeun ka dieu ka kadung urang utak loba cenah dariung ade ulah disangka eueuh alladzina yu'minuna bil ghaib kudu iman kana gaib aya teh termasuk urang ece wengi ayeuna ngariung di dieu nu hadir teh kade aya 3 makhluk sabaraha 3 hiji jelema kadua malaikat katilu setan sekali hiji kadua malaikat katilu setan halus nama aja tolong melongkat dia so kasih sih itu setan gitu ada aja hiji naon makhluk nu hadir dina ieu weng hiji hiji kadua katilu mana jelema ieu nu rentul teh ieu teh saha jelema cek urang Sunda mah jelema ngaberezel tina liang mah da tina liang bapa mah jelema tapi jeung jelepa bojo jelepeng itu mah jelepeng panggilna ya selamat tinggal ya diamanilah sing salah itu aja di sisi jalan kata ya nah jadi sekali dia aja dina yongi teh anu hadir ka dieu teh lain hukum urang golongan jelema aya malaikat
Alhamdulillah. Sing yakin cek. Di mana jelema hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, maka murubut jutaan, ribuan, miliaran malaikat keur ngupeng urang sadayana dina ieu waktos. Bade naon? Rek nyabutan dosa urang sadayana. Alhamdulillah. Di mana kanajengan dicabutanana? Saur keterangan min unukihim tina pirang-pirang punukna jelema nu aya di dinya. Mata tong aneh lamun dina pangaosan loba nu ngeluh atuh. Eta teh jelema teh kerjaan dos. Bekili langlutna berarti loba nunutan. Kudu sabar teh. Dicabutan dosana tina punuk-punuk na. Malahan tinggal dina kitab Tanqihul Qalamanya aya manin taqala liya ta'ala ma ilman ghufira lahu qabla ayyakhdwa. Jelema teh cangge ngalengkahkeun sampeana, can ngalengkahkeun supuna. Erek ini kana ngaji ghufira lahu qabla ayyakhdwa. Dihampura dosana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taka ditongana ya sing bagja sing bungah urang ngariung penting aya teh jadi kiparat dosa ke urang sadayana. Matak tong hese kana ngaji. So sing getol barudak ngaji teh. Ulah aya eureuna. Ah cenah mung jadi santri masuk buduk. Jadi santri masuk buduk. Barudak na beja. Buduk-buduk oge santri mah barorok. Aja buduk barokah. Buduk barokah. Oh di dieu mah buduk teh barokah. Diduakeun sing baruduk atuh. Lain barokah itu kuduk mah barorok. Matak baheula keur ngomong aja abdi nu dikoleksi teh paneuk di antaranya teh salep 88. Engke teh dioleskeun kanu bool. Da borok teh dina Yes. Duit ka mana bieu teh? Kita ngaji karena bohong. Cek kudu diajar qanaah. Ai qanaah teh narima nu ai. Nu eueuh tinyu buru-buru. Teras. Salarosna punten aja abdi teh tarang atuh kieu teh. Da di abdi mah ieu di abdi di kersamanah namina. Nu kieu teh aya nu sok ka bumi oge nyuhunkeun teh keur nu ngajuru. Ajengan cenah nyuhunkeun cai bari mamawa manehna teh. Ajengan cenah pun bojo hese ngababarkeun, maneh mah ceng ngarinyeun atuh ngabejaan cenah. Ayeuna riweuh, nya cenah pun bojo hayang ngababarkeun babari, kadieu kan. Ada urang teh ku guru pandiwarah. Kade urang teh di Manang Slung surti kobong bakal kabudingan ku batur. Wayahna ulah munur. Tapi teh maju we. So kadang kemabi teh di desa suka maju, pucuk aja tungtung dunia. Arah mengkadi itu bade mah. Wah bae atuh jauh keur mah. Sing sarehat teh sadayana. Kan abdi namihan sepuh meureun di dieu, namihan wargi di dieu. Da si horeng sanes dicuk-cuk teh ece si horeng abdi teh geuningan dulur jeung ece teh. Dan ini ece jeung nini abdi teh nini. Kantos di payung panjang di kesana Bungguru, kesana pondok pesantren naon ketika Dungora adanya sami kesana Auci pangintennya itu mohon daras mantena sasarangan yang abdi di kobong di payung baik nanyakeun oge gitu. Terus pada itu tuh patung tunggunya naon danau wih nanti geuningan teh kana mobil abdi teh kagulutuk we gitu. Terus ayeuna ditakdirkeun tiasa ka dieu alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi wargi cenah sarengan ke kasurgan Allah Subhanahu wa taala. Sing sarehat panjang umur. Tah ece di antawisna kitu. Datang ajengan dia nyongkeun saya urang teh ulah mundur abi watos kapundur ti poin akang kumaha upami aya anu supi. Nyuhunkeun cai biasana. Sangarepan kedah ngaos naon tok tarik teh bismillah. Datang bismillah baca. Ya, naon sababna? Sakabeh eusining Al-Qur'an teh dikumpulkeun dina qalbul Qur'an surat Yasin. Yasin dikumpulkeun ku Allah teh dina surah Al-Fatihah.
Al-Fatihah dikumpulkeun di dina bismillah dikumpulkeun deui hikmah maknana teh dina titikna bakna lafaz bismillah anu ngagaduhan makna bi kana makana wa bi yakunu wa yakunu. Cek kami aya cek kami eueuh cek kami ngaborosot cek kami ulah nya cek kami aya kopi dah cepat kurang dari duaan ada itu geus nuan pabasikan apa nek ngajur abi bu ece ya bisa terpercaya pun bojo teh awewe ece nu kahiji nyakseni abdi mah da rumah sanya nu kadua nya kitu tah komo kamari nu katilu deudeuhna pun bojo hampir 21 jam ngaraoskeun tajam di Sukesmas nepi ka tuh ulin ka dia tak untung sawa amat aja udah ka dokter selamat mau pencenah ajengan oke ajengan manusia aja da eta dikeresakeun ku maha kawasanya dari urusan dua mah cek ittifaqiyah cek ulama ahli tauhid mah naon cek hari ittifaqiyah teh kabeneran nya nyareat hakikatna pada anger saha Gusti nah di kabatur ceng urang teh asli cek kanu sanes mah nya urang teh darwe dibacakeun bismillahirrahmanirrahim Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudrati malikil ma'bud jik uyukeun mun alus nama ceng seblokeun kana bobogaanna nah da teh sakara-kara murah ke aing mah lagu kuangan ngajuru ih eta teh kung sirina bolosot bijil aja jeung nu koneng-koneng alhamdulillah kita maksakan itu satu pada Paul bukan yang salaman dulu aja terus kan terus itu mah inti apa nya pentingnya teh orang ngumpul ngariung di dia teh bade ngajemput kabar kahan tina acara maulid nabi kira sok cek kupingkeun aya lagu cek barudak teh bulan maulid tiba icik-icik lahirnya nabi kita menerangi alam tahun anu cici itu semesta dunia tak turunkan ku cetak tumpung hungkul lahir di waktu malam tulis icik-icik itu pajak abi tungtung sok lagi deh lahir di waktu malam penuh salam damai bagi makhluk Tuhan Khaliqul alam Muhammad namanya cek abi dia tung nak Muhammad namanya Aminah ibunya Abdullah ayahnya Mekah kelahirannya Muhammad namanya Aminah ibunya Abdullah ayahnya Mekah kelahirannya rantang lu awet tuluy-kan nah gitu aja eta mah bahasa endok da orang Sunda siap sareng sallallahu salamullah ala toha rasulillah sallallahu salamullah ala yasin Gusti urang sararea Kangjeng Nabi
Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Alhamdulillah. Semua meh tetunu. Meh tetun. Barang atuh sok meh tetunu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah aman aman ya habibi 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 salam salam alaika angkat tangan Ahmad ya habibi habibi tarikan mudah-mudahan orang dibukai kurangnya Rasul salam alaika ya auna ya auna al-gharibi amnun wa salamun ya auna al-gharibi amnun wa salamun ya auna al-gharibi salam alaika. Apa? Ya maya. Apa yang gampang kan? Habibi salam habibi salam alaika habibi. Allahumma salli wa sallim sallu alaihi wa alihi. Mulut sama bahasa Sunda aja. Da bahasa Arab nama nu bener cek santri mah teh aya wajan puulan. Aya oge makulun nyata mauludan. Maulud atapi maulidan. Tah tinggal dina banner nu sagede badag. Untung fotoan dari batu segi fotoan aja. Tapi masa kepegang namun banner aya fotoan deh. Ya Allah, eta kamari mah dikampung aja. Banner tadi dipake moe pare. Pasirah aja yang dimasukkan aja. Pas orang kaliwat. Akhirnya takkan dimasukkan aja. Saya dulu. Kalau nggak bisa dipakai moe pare, iya nggak dipakai tutup cilingan. Balik kita nuan modal. Ya Allah, ya kan ninggalin. Nah, nonton aja peringatan Maulid. Maulid. Nah, naon ari Maulid? Upami saur santri mah Maulid mah eta teh sagata teh isi makan. Sareng isim zaman. Upami isi makan eta teh tempat kelahiran hartosna teh. Upami isim zaman waktos dibabarkeun. Upami maulud jami nu dibabarkeun eta saha Kangjeng dilahirkeun teh Kangjeng Nabi urang namina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tak eueuh deui ece geus judulna penting aya mah urang teh syukuran. Naon teh? Syukuran. Syukuran. Syukuran kana naon? Kana kanikmatan. Boh nikmat teh ece nikmat alit. Boh nikmat ageng, boh nikmat paling sakit tuh, telieu. Kade nikmat teh kabagi naon wae, salah kita aja aing ngomong udah apa kalau gitu, balik andai main kayak balik ngaji bisa ditanya ku salaki, naon cara mana menang ngaji, siap. Nu teh ngomong buduk awak sih. Naon wae
gitu coba. Iman, ampun apa Iman? Jelema ka hipnotis harus lala. Nikmat teh kabagi til. Hiji nikmat alif, dua nikmat ageng, tilu paling ageng sekali. Hiji nikmat alif, dua nikmat ageng, tilu paling ageng. Itu mang eta musik kan atuh. Nikmat teh kabagi tilu, hiji nikmat alif, dua nikmat ageng, tilu paling ageng. Anak dibayar kalau siga tadi udah bakal betah sok ujian musik hiji nikmat dua nikmat tilu paling ageng hiji nikmat dua nikmat tilu paling ageng apa lupa pak titik siapa ampunan mangnya aja tuh pak jadi ingat tadi kalimat teh oh tadi teh ngabahas nih naon cenah kang ngajengan ari nikmat alit teh ece mun disimpulkeun mah tos we lah ayeuna mah udah lieur baca make Quran make hadis mah keulah lah kang ngajengan di dieu lah ieu mah nikmat alit teh ece dipasihan harta banda nikmat alit harta banda kaya ning ece teh ku Allah dikersakeun nu tadina sok mapah menjengkor ya suku papa kabana kamani teh alhamdulillah menang milik ece teh meuli ciki aya hadiah mendapatkan 1 unit motor alhamdulillah deuh dihilikeun ku ece teh menang motor pandi ulem masyarakat teh ka dieu kami rek nyangu koneng syukuran boga motor eta syukuran boga motor anyar teh ngaranna teh syukuran kana nikmat atos ari nikmat ageng naon? Nikmat ageng mah dibere kuat ibadah. Gede nikmat ageng mah kuat ibadah. Alit mah harta motor. Alit harta banda. Ageng kuat ibadah. Alit harta banda. Ageng kuat ibadah. Alit ageng alit ageng baru tapak titik dos lapan tah hiji deui naon ajengan nu paling ageng tah ieu nu urang bahas ayeuna mah si horeng nikmat paling ageng teh dilahirkeunana junjunan alam Nabi besar Muhammad ada ucapan nikmat paling agung. Nah, dawuh Allah dina hadis qudsi, laulaka lamma khalaqatul aflaq. Moal kami nyiptakeun di alam dunya jeung saeusina mun teu didamel junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Kudu syukuran urang teh. Ayana Nabi lahir teh, ayana Nur Muhammad teh jadi asbab ayana urang sadayana alhamdulillah. Lain dulilah dulilah dewa alhamdulillah wa syukru lillah alhamdulillah Azka
wasallim kahartos tadi meuli motor atau kenging motor syukuran teh kalau nyawer teh nyawer eta teh eceul rereongan biayana teh kusorangan leutik gede naros abdi ari muludan di halte ye kusorangan kurereongan sing bener aja kurereongan kusorangan alhamdulillah sing yakin ce man anfaqa dirhaman sajelma nu ngainfakeun sadirham cenah keur acara muludan pakaan nama anfaqo jabalan dahaban kila pokoknya menihara saya ingat pokoknya mas saja mengainpakeun sadirham keur acara mulud maka eta jelema teh kaya-kaya geus ngainpakeun cenah sagede gunung Uhud emas diinpakeun saha jelema nu pernah ngainpakeun gunung aya teu mata kudu disingkeun tos wa Allah kudu dilipatkan amin percaya teh Allah bisa ngajak ngadahu dina Al-Quran terakhir ya dongeng ya terakhir ya tapi mah dongeng mah seueur dapun guru ti payun metodena kabeh kitu ngaos teh pasian hikayat we tak bari napa lah dongeng mah ya urang dongeng geus nu ngainpakeun ya tong leutik hate bisi cek aja teh hanas we cenah we udunan muludan teh rame ulah kabeh nyebut hanas aja oh perkara nu hanas di alam dunia ieu mah lah ya kumingkeun ya dina hiji keterangan aja Allah ngadawuh Al-Quran pisan surah mantana a'udzubillahi minasyaitonirrajim naon diantawisna kieu mun dihartoskeun mah kirang langkung aja saha jalma nu nyieun hiji kahadean maka bakal dibalas ku Allah jadi 10 kirang langkung ayat nama manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha jelema nyieun hiji kahadean jadi pada 10 sing yakin malah dina ayat nu sajian malih 10 jadi 700 kali lipat kurang dongengkeun baheula aja iya dongeng ti pun guru abi kisah nyata sih kan kita bukan di daerah Jawa Timur kejadian anak sahur pun guru maka punggur ngadongeng kami si salaki nate ece tukang dagang eta cincau terang cincau majikan mah mengurus rumah tangga saja di kapal nggak sampai 1 tahun itu dagang laki-laki teh ditanya kok majikan teh bah dagang atau jangan bawa duit guru nggak sore ambang masih kolot lima ya banding lagi ge modal liur hidup di alam dunia teh cek saha nah geus kitu teh ku bakat lieur mun hare ku pamajikanna teh diomongan mulanya rudat ngabeberkeun kopeah kita kopeah hideung pangasa pane kopeah hideung mah aya pesakan padi boboskeun jebret lol teh duit 200.000 tah saha salaki nu nyebutkeun duit sih kemudian kan teh sok we urang teh kudu saling terbuk kabok majikan masuk sumput salin dengekeun terus teh cak waduh si eta sapang menangkeun tah cek carita lor cek ini riatan naon kertas geuning aja atuh marah duit jadi atuh cenah baranyakeun banyak wis ini teh meureunana oh memodal urang mah oh cenah aki urang masih heula ieu tang manana rek dagang cenah bejana penting aya acara muludan di halte oh sok buru atuh mau cok beberes caritana masih aki-aki teh sini merenang ngaladangan sanes kanten beres gitu jadi kersakeun ini jam 3 asar setengah 4-an lah berarti angkat mana teh cicing di sisi budak sing alabring nu tarampil sugana anu ngarere oh nu nanya-nanya acan ayo we ngelapan mangkok si aki-aki kali-kali mana tergowat karena kopi salah ciheran kopi ya Allah tuh nomeli aya gitu nomeli kopi aya gitu nomeli oh aja ngerti mah teh hukum karunya teh pacok aya nu kitu teh jelema teh dikersakeun dagang teh payu bae cenah da yakin Allah mah bakal ngarizkian teu ayeuna sugan ke pantri
ya antos sampai maghrib juga ayah eueuh jauh bae cenah maghrib eueuh juga kayak isa barudak geus tampil jeung ibu tos kosidahan ditungguan ayah kene eueuh kene rek balik ke jika bisa tunung sok mangga mangga wilujeng nya wilujeng tadi teh nu hadir di ditu sabaraha makhluk 3 nomor kedua malaik nyabutan dosa jelem kamana ke eta dosa jelema nu hadir peuting ayeuna dibikeun ka jelema nu balik panggeulana lain ieu mah maksudna teraskan biasa teraskan mangga keras saralametnya sadayana goblok atuh lain aja dina kita mah lain kitu eta teh ajengan geus ditinggalkeun Mustami dan nu bener mah dina kita mah eta teh dosa jelema nu hadir pentingan teh dialungkeun teh ka mana ka laut wa ja'alallahu timsahan dijadikeun buaya matak tingali buaya galak tina dosa jelema eta teh komo buaya darat terus aja ari buaya darat teh laki awewe tidak semua nah ece lah laki atas diberi gelar buaya darat sabab ece boga lubang buaya ini lubang buaya ece teh goreng ngaranna teh butut ngaranna teh ieu mending bau teh ce sok nek teu bau kumaha di kumaha ngapoe di poe tara ece sok ampangan sok diisangan sok musa dinten 5 kali misangan eta teh geuning gaplok mata karbi heuh aing mah geus muldan cenah teh bau isukan mah isuk-isuk teh daraikeun nya ngadarai anu ngaliwat ajeun nang mujudna teh ngadarai nya teh bau geus di ka mana bieu teh geus intina teh si aki-aki teh dagang eueuh nu meul sugan ke Isa geus tara rampil bararudak pan barali balik tuh baralik barudak teh dan dibagi tadi bungkus nu teh kabagi teh geuningan baralik barudak teh eueuh nu meuli aja cek si aki-aki optimis hirupna eta si aki-aki alus nya bae cenah nu meuli teh barudak sudah mereka tukang panggung pan bakal bukan panggung cenah ditungguan sampai jam 11 aja acara beres eueuh nu meuli keneh panggung dibongkar sampai jam 1 eueuh nu meuli keneh balik cenah eueuh nu meuli keneh aja ya tong borong meuli geuningan kopi ge eueuh kopi acan pangul-pangulan ka kajenganana 50 meter tidinya ieu ce eta pangresakna aki-aki ngaliwat ka hiji masjid aya nu kereang ngaji subhanallah cenah sapertos punten abdi kapungkur di warah kupun guru ngaos teh abdi sok jam 3 atanapi mun sasi saum ati jam 12 duwi ka janari teh kamar naon sampun guru alasanana tengah wengi teh mangurutikeun saatul ijabah otak keur beujana bersih tak tong loba sare tak aja alhamdulillah abdi dugi kaongkeun ayeuna jarang peureum mumuncangan molotot teh biasa jadi ngaji teh ayo mau ditengehkeun cara ngomong atuh siga nu kedua aya aja kitu si aki ngaliwatkeun ngagaeng barudak nalasrip beunang duka ngias eta teh Dorobaya ribu drum band bahwa musik jazz nya eta mah keur ngaji beres geus kitu barudak cenah ganti kitabna urang ngaji kitab Fadhail ngajelaskeun masalah sedekah tadi ya cenah barudak sing yakin maraneh teh yakin teh di luar masjid ngadedengkeun jika kita ngomong kieu barudak ya sing yakin di mana-mana sedekah hiji perkara hiji ku Allah bakal ganti 10 malan ain ka 700 kita kelas mah ngetan buka patok assalamualaikum kangajengan punten aki cenah can kula mah kieu acan hapunten kangajengan bade tumaros keke aki tong seueur nyarios aki teh bilih capek nya eta suku barudak kajekeun ini pas dongengnya euy nya gitu atuh aki mah tong kopi da bisa nyerieun beutang
Susu atau susu. Kalau santri nate benek nyieun meureut gitu. Ulah teh susu mah goreng kana dan halus mah dan cari bedana kopi jeung susu terang. Naon ari kopi mah? Ari susu mah? Atuh bodas mah apaleun budak SDG ngomong kitu mah. Di bejaan kopi aja bedana kopi jeung susu teh mah susu mah teras kopi mah hideung kabeh, susu mah hideungna teh saeutik. Terus aja susu mah hideungna teh mana? Mana? Buktikan sok tololkeun aja. Nah kudu bukti, nah itu tuh temah gede deui nah gitu aja. Caritana si aki-aki nanyakeun ka ajengan leres eta keterangan teh. Yeuh, maknya Allah ngabohong. Allah teh pangeran urang. Maknya Allah ngabohong. Dawuh Allah eta teh. Duyeung ka sab'a sanabila. Nya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Aya anu hiji ditikelkeun jadi 100 jadi 700. Cing yakin aki. Atuh Kang ajengan kalarasan pilih cara ketos ngaraos manawi ieu marang kali cenah haroyong cingcau barudak atuh ku aki-aki ditawaran cingcau wios teh kana dibayar cek aki-aki. Barudak karayang hayang santri sanun mung atuh. Disebut nage insanun jahiun santri manusia lapar. Nya beuteung karet disebut naon. Pengalaman aja. Nikmat eta tengah hungi bubar ngaos jam 11 jam 12. Nya nungguan kastro gini ngangku ieu personal babaturan diduruk hiji. Subuhan nang tol urang cenah eueuh diduruk da penting eueuh dulu. Nya tah aja yang dianggap di sini. Oh nikmatnya jadi satu. Ya Allah ya Karim aja tah dikeresakeun. Si aki-aki teh dibere samangkok ewang. Pas bagian ajengan ya. Cek aki-aki teh ieu budak. Kang ajengan potong kana mangkok. Noh cenah ajengan. Beda ajengan mah. Ajengan. Ya. Sok ini mah aku arek kitu kan mah halus tinggal dijelasna oge. Nah. Ajengan. Nah ajengan masuk beda ajengan mah sagala rupa oge itu. Ka modal-modal jeung masuk beda jeung santri. Eta kirana dongeng nu kadua ge sancan nurkeun tadi. Aya ajengan jeung santrina di ulam aja kana nyukuran budak anu dibawakeun teh namina teh akikah. Pake disuguhan kudu boga imahna teh tuang sok cenah taruang tajeng oseng kenur. Jeung eta ibu. Ai si horeng aja budak santri teh meureunna teh ditinggali da bakat tinggal apa oseng kenurna teh dipasak isuk-isuk di dahar sore atuh hasil meureun. Da lapa di hablem we. Ku santri termasuk ajenganna. Ari beres tuang ya, geus kitu dibere hidangan, santri mah hiji ewang, aya cenah cik potong hiji. Ini dua-dua, opat. Panaon. Ajengan. Barali ojo ai pas wangsul, ai pas santrena teh aya ieu, aya walungan, ojo mentas walungan. Ajengan eta cengeng teh beuteungna. Iki mah akan anu hasil tadi. Beuteung di dahar teh eta leupeut poho tadi. Padahal aya mina meja. Cek ajengan teh. Meja teh aya leupeut. Lah beuteung di dahar cek ajengan teh poho kakang ada luas. Langit beuteungna cek. Geus cek ku ajengan teh. Barudak dua nuduk lo urang. Mangga ajengan aya naon manawi? Ai seling nyar langit beuteung. Sami teu bikin langit. Geus euy. Berjamaah teh mah ulah salat wae. Urang berjamaah modal. Majaja. Aja di nol guru eta. Di nol jamaah. Santri datang uang, singkat buruju. Tapi pas ajengan itu kadenge, santri nu pangdeut nanya ke ajengan. Punten nah cenah ajengan mah modal teh kadenge. Ajengan. Kajian asa. Aing mah. Si horeng aja teh disana teh lina naon? Sarung teh kasing sate. Anak dia sombong. Begitu hudang atuh buruju. Ya santri nanya atuh, ajengan ari eta ngajedog hadas akbar. Ayo balik, barali. Ngarisang teh ceu. Tong sok hayang nyaho, urusan batur kan bae angkat. Henteu-henteu sagala geus goreng hate ka. Balik deui kana dongeng aki-aki ceu. Ajengan mah dipisahkeun sabaskom kitu teh cingcau teh. Beak caritana ceu cingcau aki-aki nyet keneh da cek ajengan mau dibikeun mah diganti 700. Barudak sang teu mangkok di kobong. Abi tegan udah leungit, abi tegan hopek merek. Dan teu kuasa senok, heuh jeung senok nape?
Abi cenah hayang kacatanana, abi hayang tempat diungna, beak kabeh aja. Cek aki alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan sikakeun terus ampun sakumaha disaeukeun ku ajengan. Balik jam 2 cek ka imam balik. Sudah dibuka, sudah mana? Dah sini nih, nak ke beluk sar. Keman kode. Assalamualaikum. Reja. Kakak awe mana teh bukan naon? Kumaha bisa dana teh? Untung bang ayah, jadi kita tahu interaktif gitu kan ngaranna. Sup teh. Abah, cenah kumaha seep, icaran teh. Alhamdulillah beak bintang mantap ini juga emosi cuman itu sama kaku naon daya akal ayo macam sia eta teh 300.000 dakar modal teh tah cek keun akal we teh kitu jadi awewe mun aya kesel kosok ngomong bari leweh sok tetap puguh aduh Allah, mending pantas bener teh. Bada panece goreng na jelema mah dina 3 tempat. Hiji hudang sare sok kecengeunteun. Wahinya yuhu hinyang. Warawunuhu rawi wibu teh padahal. Dek kacai aya eunteng pangaliwat teh. Allahu Akbar. Bari manehan aran. Gitu apa teh. Sung teh kacai hayang kiih baru. Komo eta teh nu geus kolot mah kasawah. Beda jeung parawan itu disadana ge seprit deuleuh. Rana saeutik ngageser Coca-Cola. Agokah lah siapa eta geus langkung 3 jam. Da di abi mah aja langkung 3 jam teh naon? Jamahan. Lemurahan eta teh. Lain mah gawe aja ieu mah. Di abi mah pan lain gawe mah. Ngadong alhamdulillah. Ngamur kamihan insyaallah. Lain ngalamur aja mah silaturahmi we mudah-mudahan hikmah atuh dia teh katampi urang. Pedah cek tadi abi binga aya ningali jarang cek aya muludan make background juga kali. Di batu masa sederhana we urut moe pae palsu. Tadi pakai apa? Bret di abi mah. Mata jelema teh teh ngajar daun kajina teh hayu halus. Da meureun merang. Gitu. Ajengan pergi teh hayu teh pikir teh. Da kabeureugeun. Anu di mah alham. Undi coba teh. Ini kupala meureun. Ge sor anu. Ge dieu sor di asongan ya Allah. Nya ududna bari biasa lagi Pak Iman da tipu nabi mah duanya. Biasana itu innallaha yuhibbul witro tadinya tadi teh. Saya sunah Allah mah resepkan witir teh hiji, 3, 5 kitu. Ajengan mah cenah ngomong we leuwih nyadul ulya teh khairun nya disupla. Leungeun di atas teh leuwih alus timbang leungeun di handap ajengan. Mata kalimat tadi oge Pak Iman modek merek abi tokan leungeun ke simpen kana meja. Da abi mah rek jadul ulya, tapi kitu tah anu. Saan wae nya. Terus kan si aki-aki aja dicarekan lak-lak dasar kuningan ini. Terido ke si aing mah dunya akhirat. Padahal duit mah aki-aki kira sok tawe marudat teh leueuh. Maneh mah cendak kitu kos bapak maneh kos aki maneh tah mau barang tinggi saya. Ngus ya terido aing mah nangtung aki teh cukup teh aja ditelepon beuteung. Keluar. Tuh ada keluar itu dijajak. Buak pada awewe. Aya nu kitu di dia. Karungan cek lu ka Cimanuk mun aing mah. Untuk tarang ngaji wae. Kesini ini kayak bakat emosi. Keluar siap. Aku disuntrungkeun. Pantau cuk gegerukeun sekaligus. Jabret. Gorowok sini ini ngagorowok. Nah, kacepet. Aya ngeureun naik duduk kumaha kunci. Aya bangku tinihkeun, aya mejikom tinihkeun, aya galon. Ini ka dapur mangi coet anu berat naon? Coet batu tinihkeun. Ka ditu sia tong balik-balik. Eta aki peperangkelan we cenah di teungeun beuteungna. Geus teh peperangkelan si aki teh teu sarwana.
Apa betul aku ini coba dagang di tos asar. Wih kabumi sudah teman dibagiakan ke bojong. Nya, bicara teh bari cerita bari ngomong, kok cek mana teh nah tahu teh petikan kabeh cek saha. Ajengan cenah cek ajengan kali gantian tujuh aku. Goblok eta ajengan bodoh. Siapa benar enggak bodoh ku ajengan? Pantok siapa itu? Eta curik ini. Ayo asa kita dah ingat boga kebon ngan sapetak-sapetakna. Ini teman teh katuan. Bae anaknya tangkal sabut si horeng datang bawa aja boga tangkal limus aya tangkal limus gede bitis tangkal limus sugan we aya tarekek jam setengah tidur aja naik karena tangkal limus angsrot betul tuh angsrot Allah paling mulu dan ditanya aku soal naon sih menang lebih kaluhur itu aya anak limus naon ngaranna anak limus teh nya anak limus gerawak eta penting cenah gerawak teh aja dirawel si horeng urut ieu di hideung agak buluna teh aya kana ngan pesawat peuting aki-aki bakal beuteung apa gerawak rauk beak ayeuna anak limus aja terus dituang beuteung kosong nya asup angin ongkor terus diteungeun ku pamajikanana nya bibir ateu daun hileut buat jeding ngomong aja siga perkara anu dorakanya siga perkara anu karunya padahal Allah bernyimpan kasih tekung silila aja kareke merenduka semenit 2 menit jorok calongit nyalangi benteng eta si aki-aki naon cenah teh nyalangi teh kuat hayang ngisi turun eta mun tadi mah naikna teh angsrot da turun mah teh kitu aja turun sekaligus bilik umpat da aya walungan di handapna teh urut tadi ajengan beurnya aya batu untungna nemprak aki-aki langsung di dinya mengheujeun atuh darek aya naon kaluargeun cek teh sia kosong betul karunya teh cek sok bantuan heujeun cicing sia kumaha mun eta si aki-aki teh heujeun hese mendawa nu kaluar tungtungna manehna ningali aya urut tangkal sampun kanaon da geus daunna megang manehna ka dinya nyepangan ka dinya cicing atuh jeung ngilu ngaheujeun kabetot aja eta si tangkal kurawil teh untung manehna ka sisi ngan geus kitu manehna ningali nah kitu lain tangkal sampai gede aya siga baskom aja napal kana eta tangkal terus dikitukan teh berlian 700 sik alhamdulillah langsung eta si aki-aki teh kungsi heula dirinya dinocotkeun kiwing dibawa ka luhur teu ingat kana naon manehana tuluy balik deui ka hanapek naon Balik pisang aja gak sempat tadi teh murah menurut limus luka 2 maklum segede kaleci tanu kanti rumah aja manehna ngagurang teh katingan 700 ngan ku sabab eta aki-aki menang kabungah leungit penyakit eueuh dikerasakeun ku Allah sok we urang oge atuh ece balik ngaji isukan teh subuh nempak ngahot cek saat itu kunaon mah panas tiris bapak teh panas seteng panas naik tiris naik bener plok kesal kita 200.000 cager pak pada ngopi naon pak apa ya ngopi terus bejen tekung silami eta si aki-aki balik deui ka imahna jam 3 waktu harita kajadianna mana teh gitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kecil da sini teh keur weweh geuning awewe mah kitu. Ngabebeutkeun maneh kana kasur, pupu kasurna teh poe ku salakina beurang teh. Pokoknya maneh teh ngabebeutkeun kana kasur eueuh.
tadi masanya tadi nak kos dan nungguan salah kan mau lompat ke kamar ngabubukeun maneh kana kas kasurna da sabab di ko oh pas aku lagi ngajahit kan sok pohoan lalaki mah nunggu biasa encan bok teh ini lamun teh beuki keheul ka aki goblok teh aduh jadi doraka ka salaki mau dikekeun teh kan tong sok doraka ka salaki eueuh osok ngolongkat ka salaki sahatan ibu tara bohong jeung awewe goreng anu tara melontot ka salaki eueuh rek kieu wae ka salaki sok sosolehan hirup lah eueuh osok melontot ka salaki bagus nu ulah teh molokot osok melontot ka tara cion batuwa urung si eta mah aduh salah empok nah gitu ngan ulah teh melototan eueuh nu kaburi albun celik matan ka bijil ka mana nyaho hari bijil mah ka rumah punya bijil ka jero melototan ta awe nu kitu teh dina kita kukut mah aja kita matana ka dirozok pakai naon minta hampura pun turu cicing mah dirojok komo nu ngahitutan salaki tak kades ya aya nu ngahitutan salaki Allah punten put salaki na kalangan dihitutan ku masih kana Allah akbar geus satik deui caritan cara ya dongeng kitu mah saya sekali teh aya 326 memang bisi hayang kan 325 na kadede heeh mana ini manut 326 nya nu ka hiji jadi si aki-aki teh kitu Assalamualaikum nini cari tanah nini teh tong da balang tina bilik bumi teh meureun teh temokin ditong tina bilik nah pas naon tina bilik mah aya catak nolot nini teh aya rek di kajauhan cing baru nikah si aki cenah nyanakna kela kena sakedak cing ini lain kena sakedak da naon bangku ditinihkeun atuh galon ditinihkeun nya dikalpan heula brai teh cuma kapan tuh aki-aki mau berlian coba awe mana teu bunga langsung eta sampir ge disingkapkeun nyanak naon aki ini geuleuh da ieu aya yang nyake aki cenah kalebat aki teh geus bedeng cap cai teh bade kopi sesuatu aya teh susu mah eueuh nya dadah akhirnya naon eta dicana ieu teh duka bener duka henteu ini eta cek aing kudu percaya salah aing teh pan tadi cek ajengan lain ajengan goblok sodako hiji diganti ku Allah jadi 700 sing percaya Allah nu ngadawuhna oge ini ku abi yang dihitung 700 sikin ini ieu teh isuk mah urang ini ke pasar kadumaraheun urang pariksa bener atau henteu oke aki hayang mang sarare caritana sarare meh tareheun isuk-isuk ini ke pasar dibawa cenah sasiki dipariksa ka toko perhiasan ditoongan ku jelema teh mun ceuk urang mah ceuleun sakarat deui eta mah pae pan naon kondisi mah teh berlian teh sakarat 2 karat 3 karat maksudna lain sakarat pae atuh wah cenah pa ieu mah abdi ge moal teh sang magaleuh siga nama toko abdi ge sae bae cenah mang abdi mah cek si aki-aki teh sok sagaruna akos ka dieu duka 2 koper duka 3 koper cek dicokot acis duka 2 koper 3 koper ku eta aki-aki karek hiji eta teh jual teh santri baralanya nu bareto dibere teh heuh jual teh baralanya bukan baralanya naon dak ka dieu itu si aki-aki nu bager teh ayo dibere 500 ribuan jajan 500 ribuan 2 koper wartosan kaajengan ke abdi ngapujan ka ditu Pak santri ka pasantren ajengan alhamdulillah abdi tepan si aki nu bager mah bagian angkot 500 ribu ewah cek ajengan wah maneh 500 ribu nah cenah ajengan beuseuring ajengan siapa santri maratu ajengan mah kalau itu gitu dan nya aja tepung silila ini mau rambutan mau apel mau jeruk jangan makolah macan oge mau jeruk sagala dibawa ke bumi ajengan assalamualaikum waalaikumsalam kalebet aki geuning cenah meni sadayana ini jung langsung grup ceuri anjing cek urang oge heuh awal masa kali ngomong weh abdi teh tos nyebatkeun ajengan goblok
Naon atuh ini sok tara kubuk-kubuk. Nah, tekung sini lah dibejakeun ku aki-aki dengan caritana mah kieu, ngan mau dicatat di awal bakal lila, pokona mah kitu lah. Di awal bek akhir teh nyawangit we pokona mah. Terus mohon cenah ajengan abdi ka dieu teh kahiji bade nyuhunkeun istihlal istibro jeung nganuhunkeun. Istihlal istibro abdi teh bade nyuhunkeun hampura pun bojo, entos ngagoblok-goblok ka ajengan. Da majarkeun cenah ajengan nyuci otak abdi. Mah ajengan mah cenah nyaurkeun tina dawuhan Allah. Bener naon disaurkeun ku ajengan. Ai kitu muhun tah abdi ka dieu panginten imah hatur lumayan we. Kanggo meser sabun. Oh, iya, sok aja tentu iya. Kanggo meser sabun deuleu. Amplop coklat. Tinggal atuh lumayan. Hap, wios. Ajengan leos. Ajengan teh tah bari ngitukeun sorban. Sat. Nyangsang kana panto. Wios. Ai dirare. Dikain. Ulah sok api-api we alhamdulillah merek mah tak kitu panitia merek syukur teu merek susul ku aing mah. Nah kitu aja caritana cek ajengan teh aki atuh kieu supados aki dilipat gandakeun panginten di bumi aya 688 bade dipasikeun di ka abdi sanes teh hoyong ajengan abdi mah teu kiat ku nyalengitna kadua abdi mah teu kiat ku jedina. Dan itu teh ajengan penuh ku berjuangan tak cakap sakitu ajengannya. Mangah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Balik ke alhamdulillah. Percaya teh? Yakin teh? Yen urang lamun sedekah hiji digantian ku Allah berlipat ganda yakin teh? Komo ieu barokah bulan mul. Bangkat abdi ngadoa kana Maha Kawasa muga-mugi anu tos nyumbangkeun harta tanaga emutan sanes kan tena dibalas ku Allah kudu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Cekapan tentang 12 rendeng-rendeng terakhir urang ngaduha ka Allah da tadi di awal ku doa urang tungtungan di kudu angkat pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi khotimati sa'adah waj'alna minal ghina